Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengsi nya di teras ieu pisan. Apa nengsi melak cangkeng nyentak bari molototan ka Komar nyebut si beke nu ngimpi ngahontal bulan. Nengsi nya di teras ieu oge. Mak nengsi ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Komar jeung nengsi ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumasa. Komar dihina wajar mun malik teu suka. Komar manusia biasa boga hate boga rasa. Sanajan hirup sangsara harga diri mah utama. Jungkir balik berang penting mecut akal jeung pikiran. Udag dunia teka palang tina kanan Komar jadi jutawan. Nengsi nya di teras ieu deui. Apa nengsi mak nengsi dadakan mani blak-blakan doa Komar menang nengsi ayaku pika sebeleung. Itu dengannya kersangsara mah itu tunjuk di teleh ayana geus boga mobil Volvo sareng Fortuner mending ngadadak somea. Can tanah hektaran, can pabrik di mana-mana. Pabrik naon? Pabrik tahu. Nengsi nya di teras ieu pisan. Apa nengsi melak cangkeng nyentak bari molototan ka Komar nyebut si beke nu ngimpi ngahontal bulan. Nengsi nya di teras ieu oge. Mak nengsi ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Komar jeung nengsi ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumasa. Komar dihina wajar mun malik teu suka. Komar manusia biasa boga hate boga rasa. Sanajan hirup sangsara harga diri mah utama. Jungkir balik berang penting mecut akal jeung pikiran. Ngudag dunia teka palang tina kanan Komar jadi jutawan. Nengsi nya di teras ieu deui. Apa nengsi mak nengsi dadakan mani blak-blakan doa Komar menang nengsi ayaku pika sebeleung. Nengakeun ka wargi-wargi sadaya. Pertama keluarga besar Bapak Ibu almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.